Kan ieu mah abdi dharma ngajalankeun tugas unggul abdi. Da ari jalan mah abdi ge sami, abdi ge gaduh manah, gaduh sisoca, abdi ge gaduh dulur, gaduh naon kumaha umpama dikieurkeun. Tak abdi nu keur ngartos, tapi insyaallah abdi atas koordinasi sareng Pak Kidalang Wawan anjeunna keke sakedik maparkeun. Itu oge kebijakan ti abdi. Abdi justru sareng tim Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Abdi dan Ramil, justru abdi memperingan Saiful Belt hajat ieu. Abdi tos aya batu turun ke Siknaik kanggo ieu pergelaran wayang golek anu dipusik-pusik ku orang Sunda. Abdi ge orang Sunda. Sakitu teh abdi langkung ti poin mah ke ku Pak Camat. Mana Pak Camat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Alhamdulillah. Negara diapunten ka sadayana penonton anu tos keresa dongkap. Dia sanes nekat karena akan hadir di dieu, tapi bade diteraskeun saatosna PPKM beres. Mangga dilaksanakeun. Tanggal warna, tanggal warna Muspika anu kedua aja tegeda bayar di kapadalang. Tanggal warna abdi atau cuman waktunya digeser saatosna PPKM reset. Mangga untuk kecewa kan tetap berjalan. 2025. Wah, sama akan samana. Nanti akan samana kan. Terus ayeuna berjalan nya. Ayeuna digeser waktu saresayeuna. Jadi ayeuna mah nganukur kalau anu hajatna akan madu ka dieu. Haturun Kang, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak dalam Satiasan Sumangem mending ngadongeng heula karena stresnya. Aya hiji jelema beunghar ka cida. Ngadongeng heula ke tenang panggil dosa. Pupulieun wayang teu jadi atuh ngadongeng sa pada awalnya. Teu jadi teu jadi. Aya jelema beunghar ka cida, urang kampung. Tapi pagawena cicing. Teuing tukang korupsi, ya apalah. Tapi bungar, boga mobil, boga material. Ya mah, pernah gila. Nah, teuing pagawean tukang meres duit rakyat apa? Daci gawe nama cicing, tapi duitnya loba. Aya disilidik, salah praduga, lain tukang korupsi. Lain tukang ngejahat duit rakyat. Eta jelema teh cenah munyung ka kanyut. Oh, ini teh berapa lagi? Jadi kanyutna eta jelema teh panjangna 40 meter. Jadi lamun kieu manehna di dieu huluna mah ditanyakan itu tuh. Dipulut lamun hayang kieu teh tarik cenah kanyut urang ka ditu hayang kieu. Da boga tukang mangul. Diluan, gotong mana masih dengelange gitu. Nu gaduh nama. Di waktu mulai hayang ulin ka kota ada boga duit loba tapi can pernah kamu. Cenah isukan suku hudang. Aing rek kamu pang mowakeun cenah kanyut aing cenah kumaraneh. Siap gunungan da boga tukang mangul di luar. Supaya teu disangka eta kanyut. Pulasna bobogaan urang ku cek bodas ararana Mas Pion. Siap, wah manggul teh siga manggul pipa padahal bobogaan dunungan. Dunungan mah dijauh gitu we. Tah, kuduna mah ditanyakan di ditu. Geus stres teuing nya. Barak jarang 20 km ti mah da leumpang dari Cicindang ke di kapakampungan. Mangih tai muning. Wah, cenah urang lelepkeun deui cenah bobogaan dunungan teh kana tai muning. Satuju. Belesek dilelepkeun, barang dilelepkeun karasahan lain ngagorowo, weh, naon cenah tahanut? Di tema aku anak buat dia lalapun karena tai muning cenah haji.
cabut lempang deui barang 2 kilo teu nyamangi doma muning di kana wah cenah euy urang abuskeun kana bujur muning boga dondongan deui ya satuju diabuskeun kana bujur muning blesok ai ke lempang ngulunyut panas ngogorobok naon saya tak panas euy diabuskeun kana bujur muning haji antep filsafat eta sanya nama lamun urang pinter nitenan filsafatna naon jadi ulah nunya dinyanya ulah nu lain di lain-lain kisim guring namanya parantos suning sareng pangarsa Bapinsa Bapak Camat memang dina batos ayeuna PPKM berjalan dugikeun ke kaping 2 Agustus banget dugi kaping 2 Agustus salasna ieu memang menyalahi aturan pemerintah tidak boleh ada kerumunan tidak boleh ada kegiatan apapun boleh juga pernikahan tiasa oge nikah upami tamu dibatasi dugi ka 30 jangan pangsina 30 orang dan begitu na wayangna sanes wayang wengi ieu sanes wayang batal mung wengi ieu mah bisa heula ditunda malihan mah hiji ka acungkeun jempol ka pangarsa dan rami Bapak Camat ngawayang di dieu engke ngawayang bakal dijadikeun tapi nu hajat teu kudu majar deui nu mayana ditanggung ku bapak-bapak dan rami ngasal Bapak Camat tepuk tangan Bapak ya luar biasa janten hiji kabagjaan kang isim kuring masihan kabijakan oge ti pamarentah bakat kunyah ka sadayana warga masyarakat di dieu di Walahir janten sanes dibatalkeun ieu wayang tapi dituna sareng sena PPKM ieu wayang dilanjut deui malih biayana dibayar Bapak Camat pemerintahan di Kecamatan Cililin sareng Bapak Dalabir tepuk tangan untuk mereka semua Bapak Kades oke sami Bapak Kades di Desa Tanjung Kidang Pananjung takut gitu nama wayangna disebutkeun Ridho Galih Rahmana dina wengi ieu bubar dengan tertib ngadoa ka Allah mudah-mudahan sareng sena mulang di tempat ieu sadaya nonton dipasihan rezeki ku Allahan sageuna-geuna dipasihan karomah barokah sing beunghar sing bisa nanap wayang ngadoa corona sing gansang nyingkah supaya urang bebas beraktivitas usaha sabab utama yaitu jihad yang malaban anak pemajikan lain jihad cicing mimah modal gara-gara corona siap sakitu nu kapihatur wayahna sakadini warangsul ayeuna mangga maruli simpuri pada bangsul sareng rombongan anu nonton mangga wilujeng meulih ka tepatna sewang-sewangan anu tertib hapunten sanes istilah nama teu nya akal ajak istri teu nya akal ajak duit ieu Covid menyebar luas pangarsa saya pisan kebijakan di pamarentah oge Bapak Hajat alhamdulillah parantos rea janten lumangi ieu wayang dituna hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.